Wilujeng tepang, wilujeng enjing, simkuring nuju aya di Gunung Nagara. Ayeuna bade lungsur. Bade ngauningaan ka Sumur 7 Gunung Nagara. Hayu sasarengan urang ningal ke Sumur 7 Gunung Nagara. Jalan Palalangkungan ke Sumur 7 Gunung Nagara. Tuhnya. Kirang langkung di makam 25 Gunung Nagara. Jaraknya 200 meter lungsur ke handap. Mengudang kedah hati-hati ya teh. Margina kaler santos hujan. Sarang seueur dang daunan bararase. Nya tuh jalan oge rada kedah hati-hati lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ieu urang ka Sumur 7 Gunung Nagara. Mangga kawargi ngauningaan bilih aya nu teu acan uninga ka Gunung Nagara tah ieu nu disebut Sumur 7 na teh nya. Sumur 7 Gunung Nagara. Aduh. Bayan jalanna itu ya. Tuh. Alah, bismillah. Bismillah. Aduh, masih asri di puncak Gunung Nagara itu posisinya simkuring teh. Nah, enak bade lungsur ka Sumur 7. Bismillah. Sasarangan. Wios ngauningaan ngalangkungan ieu manda lagi nya. Mugi barokah ka rumahna mah sami dugi ya. Alah, bismillah. Aduh. Jalanna lumayan abot ya. Yes. Aduh. Jalannya rada. Iya. Bismillah. Dereknya. 7 Sumur 7 Gunung Nagara. Urang ningal ka handap. Ngan margina disebut Sumur 7 Gunung Nagara. Nah. Aduh. Bismillah. Allah. Tangkaan rempag di halangan jalan. Alhamdulillah masih asri. Masih asli. Masih asri, masih asli. Itu iya teh. Sudah ada. Saya aku ngaguli lagi kadang. Terus hujan agung jangan saya nata agung pisan itu saudara. Ah, ieu saderek anu disebat
Curug Curug 7 Gunung Nagara teh ieu tah. Curug 7 Gunung Nagara. Ya curugna apa intinya? Kayak sumurna. Sumurna mana anu 7 teh cenah. Saya tadi dina Lengkop eta tanya. Kan sumur eta teh hiji sumur. Itu aya 2 liang kami. Aya paling handap ka dieu 3. Nah, eta teh ieu teh 3. Ieu ka 4. Ieu ka 5. Oh itu genap poinnya 1, 2, 3, 4, 5 genap. Oh paling itu 2 pinternya dia hiji 3 4 dia 5 kita genap paling handap padinya setah. Nah itu 7 dan tadi sebat sumur 7 Gunung Nagara, tapi sumur 7 Curug Gunung Nagara itu. Insya Allah tempat anu masih asli, sarang asli, anu masih sae kanggo urang napak kurang diri. Tuh, menuju aya naon eta teh. Sahanya sanes dina kan jalmi gini kan. Oh, tuh. Pemandanganna masih kacida alamina. Kacida seueur kacidana mangga di anu hoyong uningan ngeunaan Gunung Nagara. Sim kuring abah daeng ti Gunung Nagara ngaumpamian Curug 7 sareng sumur 7 Gunung Nagara. Mangga. Ayeuna sim kuring bade ibah. Persiapan wangsul deui ka luhur ka makam 25 satos urang ti Curug sumur 7 Gunung Nagara. Aduh si emas ninggalkeun. Antosan bos, aduh nanjak deui wae. Lumayan nih, lebih keneh nanjak pasti sumur 7. Dik mudah-mudahan. Denten ka Gunung Naraga teh hiji tempat anu pinuh ku barokah insyaallah nya. Mung medana teh da henteu sapertos anu ditinggal. Abot kapal di teh medana teh. Kedah nyiapkeun fisik anu leres-leres upami urang bade ziarah ka Gunung Nagara. Bismillah. Alhamdulillah terus katinggal tuh. Terus katinggal saung para gingawengi. Alhamdulillah. Kamari Isa dugi ka dieu teh wengi. Serang diguyur hujan di jalan. Aduh. Alhamdulillah nya salamet dugi ka dieu. Geningan ye. Alhamdulillah. Salamet dugi ka ieu tempat deui. Alhamdulillah.